Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih dimanapun kalian berada sudah menyaksikan video-video kami. Oke teman, hari ini kita mancing lagi di spot yang menggiurkan. Ikannya banyak sekali, jarang terjangkau oleh orang-orang karena ini berada di tengah-tengah hutan ataupun leuweung. Oke, kita saksikan aja. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video-video terbaru dari kami. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun kalian berada diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ulah waka dipencet tutupan heula sebab eta besi kagusur ku eta gara-gara eta paeh geus tutupan lah buka pencet geus ngaleh-leh getihna geus teu mancer dibalangkeun cicing be bangke lamun ku urang dipencit teu mancer keneh set tetap kekelepekan halah dahar tak kata tangga imam bu jadi pak semua gitu aing besi tah mang berarti tak budak tah mang dah ieu kotok dibikin ka kula emang kudan tabrak aja dipencit aya hayat mustaqirohan ge da aya mancer pan dibikeun henteu lah jeung ente bae ji babarengan ju urang da embung mang teh keluar bangun mun normal mah nya ge beuki nah ulah mang ulah geus set aya hayat mustaqirohan teh artina masih hirup normal tandana mancer atawa robah-robah gegelepekan tah geus lamun dipencit tukangna encan kaasup mencit geus kesimpulanana lamun aya jelema mencit kotok tukangna di dieuna ju teu paeh-paeh pencit deui lain pencit teh emang encan kaasup mencit lain mencit 2 kali ulah teh mencit 2 kali engke dihareup bakal dicaritakeun mun dipencit dihareup bencit dihareup sekali set ngagelepek atawa pesona tumpul atawa geus disangka geus sempurna lepas barang di deuleu encan rapi pencit deui 2 kali bangke teh meunang menang mencit 2 kali kecuali ganti peso teh kieu kodok ya je manteu teurak sia merek peso ka aing lain nu seukeut itu peso tarangau goblok gede ke peso nu seukeut da ieu ulah waka diangkat nu peso ieu tah ulah waka diangkat gede pesona gede ka peso ka dieu geus heula set karak angkat karak ieu lamun kieu peso pan itu teurak ya mana bicara nyokot deh kadek keberang tata cara mencit Masya Allah abe halal itu abe halal hararese jasa ieu aduh mantak ulah dibikin ka budak besi budak can nyahoeun mencit ulah dibikin mencit kotok anu lilinieun atuh lilinieun mah pun boro-boro mencit kotok ngasupkeun kana jarum ya kan kikieuhan bae teh teu bisa badak cet kolot baheula mah lamun sia lilinieun nyekel lenyai ge kolot baheula eta baheula kan loba lenyai tadi mah di mah cekel ku sia set kieu cekel kudu kenca sok geura sapoe 2 poe moal lilinieun eta tarekah kolot masyaallah mana yang kieu belilinin mapan kieu naning lini beneran jeung lilinian tah kaleunyai pak bisa ngasupkeun benang tah komo mencit kotok mah nya ulah jadi kudu normal sekali deui mun we jelema mencit hewan misalna hayam dipencit dina tonggongna artina belah tukangna eta teh can kasup mencit
lamun teh mah kotok dilepaskeun haju katingali kurang bohewel teu bohewel tak bahasa urang mana teu bohewel jadi kadeuleu kurang wah ieu luka ieu bohewel teh parah nah gegeraan kurang dipencit deui dipegatkeun hukum jeung bari nah aya keneh hayat mustaqirohan tanda aya keneh hayat mustaqiroh mancer keneh tanda aya hayat mustaqiroh gegelepekan Allah wa illa fala lamun henteu aya hayat mustaqirohan kaya nih begitu kurang katingali aya ayam bohewel tukangna tawa domba pencit kurang deh dipegatkeun hukum jeung marina ternyata ieu getihna teh geus teu mancer geus ngeclak atawa geus teu robah sama sekali kalah eta mah teu halal bangke ngaranna wa kadzalika khalus sikinin bi udhun salabin kitu keneh termasuk kana ta'ala ngasupkeun sikin ngasupkeun pesok kana ceuli careuh diasupkeun pesok kana ceuli careuh nah ieu ge sarua bae teu halal dukos kitu sebab lain pepencitan bias wa yusanu wallahu a'lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم Wallahu a'lamu bimaradil khul ngalap sirah Muhammad min amwalihim saking pirang-pirang hartane qaumun akharun sadaqatan sadaq tutahhirum kang nyucikeun ya sadaqahum in qaumun akharun wa tuzakihim ngebersihkeun ya sadaqah in qaumun akharun biha kalawan sadaq min dzunubihim saking pirang-pirang dosana ya qaum fa akhadha maka ngalap ya kangjeng Nabi suruh amwalihim ing sepertelu pirang-pirang hartane kaum wa tasaddaqalan yadakokeun ya kangjeng Nabi biha kalawan suruh amwalihim wasalli lan ngadu'a sira Muhammad alaihi wasallam ay ud'u lahum tegese ngadu'a sira Muhammad lahum kadaka inna salataka in satuhuna doa sira sakanun iku nentremkeun iku nenangkeun rahmatun tegese rahmat lahum kadua kaum
Wagiralan den ucapkeun apa tumaninatun ieu iku katenangan biqabuli taubatihim kalawan den terima tobat teh ya qaumun akhar wallahu lan uti Gusti Allah sami'u iku kang maha ngarung alim tur kang maha urip. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Wallahu a'lamu bimaradi alam ya'lamu anna ta'ara wal ya qaumun akharun anna Allah insatun Gusti Allah wa Allah yaqbalu iku narima ya Allah taubat ing tobat an ibadi saking pirang-pirang hambane Allah wa yaqulu lan narima ya Allah yaqbalu dese narima ya Allah sadaqatin sadaqah Allah lan insatun Allah wa Allah tawwab iku kang sangat menerima tobat ala ibadihi ngatas pirang-pirang hambane Allah dikabuli taubatilum kalawan dan terima taubat ibad ar-rahim tur kang ngolas bihim kalawan ibad wal istifhamu lan utai istifham lit taqrir kumaedakeun kada taqrir wal qasdu bihi lan utawi kang den sejabi kalawan istifham tahijuhum ila taubati was shadaqati iku ngagerakeun kaum maring tobat lan sedekah tobat lan sedekah ngalanjutkeun caritaan para munafikin anu kamari geus dicaritakeun aya munafik para munafikin badawi lemburan leuweungan aya munafikin kotaan wa mimman haulakum minal arabi munafiqun leuweungan aya deui kotaan urang kota wa min ahlil madinati maradu ala nifaq wah haram munafik datang ka ayeuna urang lembur loba munafikin orang kota ngajabret sigana we hungkul malah lancrit kopeahna bajuna bararagus soregana di kolbu nama munafik ya Allah ya Rabb Gusti Allah bahkan aya sebahagian sahabat anu ketika Kangjeng Nabi perang Tabuknya na teu milu nu mantak pemilu teh lantaran kabong broy ku urusan dunia ngurusan dunia teh teu kaburu ngalaksanakeun perang beserta Kangjeng Nabi padahal waktu perang Badar mamilu padahal perang-perang nu lain milu lain munafik nya saha eta teh nu kamari teh abdi lubana jeung rekan-rekanna tiluan ceuk sakaol mah 7 anu maranehanana langsung ketika Kangjeng Nabi katingali bendueunana teh dianggap munafik atuh disambarutkeun rempan teu meunang pangampura ti Gusti Allah abdi lubanah jeung rekan-rekanna teh manehanana langsung datang ka Masjid Madinah nalian maneh alian di tihang maksudna naon hayang langsung ku Gusti Allah hayang langsung dibuka ku Kangjeng Nabi bahwanya nama janten munafik sakadar yewe kabombroy ku dunia
teu kaburu ayeuna perang mokos kitu meureun di urang ge ambalaya teu kaburu berjamaah lantaran ngurusan motor teu kaburu ngaji lantaran ngurusan mobil teu kaburu beribadahan peribadan komo mun carita tahajud mah nu kaburu hiji-hiji aca teu kaburu tahajud mah datang ka paeh eunap ngadenge tahajud teh nyaho ngaran teh nyaho rupa aduh teu kaburu urang teh eta naon teh nu badag teu kaburu teh ku berbagai urusan urusan lah teu pira aya sakalina hudang ti penting teh sakumaha di mana ieu si dunia aya keneh teh leng-lengan insyaallah cak batur jalan tahajud tentrem nya aing mah puyeng salah tak kiai cekin cenah tentrem ja puyeng teu kadeuleu malah nanya nya ka pamajikan aing sing ngareupna naon Kak ya aing diuk nya ngareupna je Kak geus ka ulah tahajud Kak Kakak stres Kak aing nya hareup mana ieu nyawa arah apo budak bapak tahajud datang ka teu nyawa arah sagala sakalina tahajud haju qobona bang hees ti isuk datang ka zuhur di zuhur datang ka asar Kak peusing ge ti lo kieu-kieu teuing Kak aya ge cenah anu sok hees bae mah ja peusing walau omong jaga aing puyeng ya ke penting di tahajud diulah kaulah tahajud dunia ajur kakak tahajud pasar sepi majelis sepi gara-gara tahajud tahajud maka ke pasar biasa ke majelis biasa ya maka kamu menjadi imam Jumat mah peret sama Jumat gara-gara tahajud teu kuatin aya naon tadi diri urang aya naon tadi diri urang ulah ka wali heulanan ulah ka para solihin heulanan jabejana mang anu ja kiai anu basering tahajud ja biasa bae kok diri urang teu kuatin tahajud aya naon si daharna baakur ja nginum nama akur bahkan lobaan urang bawa tapi kok teu kuatin ieu tah aya reged-reged aya di awak urang datang ke urang mah lamun teu tahajud teu boga pikiranna naon biasa bae pan anu biasa tahajud bae lamun penting teu tahajud teh ngalamun bae ka kunaon bangun ngalamun bae aduh aya naon ya keur penting teu tahajud geus lah kan geus bae kae isu penting tahajud deui lain kitu pan poe mah teu bisa balik deui neng beuh penting tadi kakak teu tahajud meureun engke di akhirat tulisanana teu penting eta teh kosong aduh kakak ibu batur mah kan datang ke kos itu orang mah datang ke kuari untuk boga pikiran kos itu kadena aing keur penting teu hudang alhamdulillah senghar oh mun hudang mah aing leuleus nuhun ka Gusti goblok da coba eta aturan hadena ge ya Allah ya Rabb jauh jasa tah ieu kan nyana kitu nalian maneh eta mapan wa qaumun akharuna anu i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan shaliha wa akhar sayyi'a gara walai munafik nyana mangan sakadar ngaku berdosa nyamperkeun amal soleh jeung amal kurang bagus lantaran tadina teh kabongbroy ku urusan dunia asallahu ayatuba alaihim innallaha ghafurur rahim ngalian maneh nyana di masjid salat ayeuna aya tah kanjeung langsung ka engkus jam 3 seseuria aya naon tuan kok seseuria Allah ngahampura ka abi lubanah jeung rekan-rekanna alhamdulillah menang teu kula ngabejaan ka tunteuna naon ngabejaan malos ka ditu di isuk ge bakal dibejaan ku kalau henteu kula mah karunya bae nyana geus kieu bae ditihang teh hayang menta pangampura ti Gusti Allah encan aya keneh bae Gusti encan sok atuh jam 3 keneh gegeran bae bilubana Gusti seseurian tadi di imah kaula aya naon Allah geus ngahampura ka anjeun teh geus kula bukanya moal ulah dibuka ku sasaha cek cenah ieu mah kecuali langsung ku Kanjeng Rasul dibukana
ulah aya nu muka ulah ieu mah geus lamun bener-bener ieu diampura Kangjeng Rasul langsung nu muka. Masya Allah kan Kangjeng Rasul subuh kadinya senyum-senyum manehanana tungkul nah langsung dibuka ku Kangjeng bari diomong bahwa anjeun menang pangampura ti Gusti Allah senyum seri tetami ngeletek bae di jero hate jang tebusanana kumaha langsung beres salat subuh isuk-isuk menghadap ya Rasulullah hadhihi amwaluna allati khalafatna anka khulha fatasaddaq biha wa tahhir wastaghfir lana Gusti Rasul ieu harta abdi anu ngaganggu kana teu milu abdi perang teh ieu harta abdi ieu nyanggakeun sadayana nyanggakeun ka Gusti ieu harta anu ngaganggu kana keberangkatan abdi perang gara-gara ieu ku ayana sakitu mangga bae sodakohkeun ku Gusti ka saha bae bersihkeun diri abdi tang mentakeun hampura doakeun abdi tah ieu hartana cek Gusti Rasul ma umirtu an akhudha min amwalikum sayan kaulah henteu dititah seti ketika can nyokot harta atuh urusan hampura mah hampura urusan Allah urusan harta mah urusan harta nu maneh lamun datang jelema ka urang Waalaikumsalam mawa sakarung duit naon eta ieu duit ieu mah ngecokot bae nu ngaganggu kana salat-salat abdi jeung ieu mah geus bae tah sedekah-sedekahkeun je aya kene teh eueuh urang mah goblok kiai tolol tah urang mah mun bisa mah 2 karung ulah sakarung eueuh perintah eueuh naon ai Kangjeng Rasul bapan keheula cek Kangjeng Rasul moal sambarangan sebab kaula henteu dititah nyokot kos kieu ma umirtu an akhudha min amwalikum syai'an henteu dititah nyokot harta urusan tobat bae dan kela maka turunlah ayat khul min amwalihim shadaqah ya Allah turun malaikat Jibril mau ayat ya Muhammad khud cokot ku anjeun min amwalihim ti harta-hartana eta kaum nu tadi abi lubanah beserta rekan jadikan sebagai sedekah tutahhiruhum wa tuzakihim biha anu bisa ngabersihan dirina nyucikeun dirina washolli alaihim doakeun marehna butuh doa lantaran inna sholataka sakadul lahum doa anjeun teh ngajadikeun katentreman ketenangan jang maranehanana instruksi langsung di Gusti Allah mantak cek Kangjeng gade cek Kangjeng teh aya instruksi ti Gusti Allah kudu dicokot ngan dicokotna sulusa amwalihi seperti lu berarti lain zakat zakat mah kapan lain kitu ieu mah dicokot teh seperti lu nah disodakohkeun ku Kangjeng jangan bersihan dirina anu tatadina manehanana api lain anu tatadina aplen anu tatadina tenang-tenang anu tatadina goplah nah iya dicokot seperti lina jang ngabersihan dirina tuh batak urang ge jang ngabersihkeun diri teh sedekah loba jelema nu muriang parah dokter ieu ahli hikmat ieu kiai ieu teu cager-cager nah meureun aya sesuatu di dirina sedekah jadi cager teu saeutik teh jelema nu kos kitu entah tadi dah pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep bae pusing bae sedekah cager urang mah teu percaya sih cenah kiai ya kunaon hiji awak ge garuse bae maju nomor kadua puyeng bae penyakit ke dokter mah geus dicetek dokter eueuh panyakitan geus dirongsen sagala geus di USG masih mah tuh meunang hamil
Geus cenah kiai. Ieu tentu. Teu cager-cager obat. Oh, geus beata geus kitu mah sedekah. Sedekah ya geus, sedekah. Insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi doakeun lah. Datang ai dihareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya. Kunaon? Aing mental jampe ka nyana, minta didoakeun kita sedekah. Dasarna teh mah kiai bloon. Ye, kita sedekah teh bloon. Bedak ya Allah ya Rabbi. Aya jelema nyel pelit kan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng Abah bae. Dongeng Abah teh kan aya jelema boga gudang. Boga gudang barang. Sok dipalingan bae ku jelema teh. Geus ka ahli hikmat, geus make herder geus dipalingan keneh bae. Tah, ieu kumaha ieu carana bebejakan ka Abah. Ih, jadi ieu masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dipalingan bae teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus make centeng, satpam, herder tapi tetep bae maling bisaan biasa cakeun. Geus deui kos kitu mah ulah cara sedekah bae. Sedekahna ka dinya bae ka urang dinya. Sedekahan ge insyaallah mah. Toh, kiai kurang kumaha teh. Ih, hayu geura ge. Sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun da bojana sedekah. Kayak saminggu deui ka dieu sedekah. Bener bae, hebat. Jelema datang dah dek maling sianya. Dek maling nu pahajinya. Ya, goblok. Lamun sia dek maling, ya aing padahal dihanteun naon henteu. Padahal mah ngadibereji samsu doang. Tapi kan kabeuli eta jelema. Awas ya, geura maling nu pahaji, ya aing kalang dadana dititahkeun naon henteu ta sedekah teh manjur tah. Manjur tah. Mah kabur atuh deuk maling teh. Meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh. Sia deuk ka mana sia lontar-lontor kadinya. Deuk naik sia ka luhur, jalan tukang. Deuk malingnya. Goblok sia. Yo. Ye, aing tatanggana ye. Lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna. Teh, cak pamalingan pun jadi kos kieu tuh ya. Tuh, eta gara-gara sedekah. Coba lamun teu sedekah, sia deuk ka mana maling, taling habak. Ye, eta sedekah teh kos kitu. Taling. Enggak tanggung jawab aing. Emang benar si pelit. Eta sedekah teh nyat paman sorangan. Eta Abah teh dongeng Abah teh bojah kaharti kan urang ku logika kaharti. Lamun pelit eta mah sok inget ka dongeng Gus Dur deui bae. Ada Gus. Kiai keur di pondok teh kan keur di pondok teh nyana babarengan kuari geus masing-masing di imah. Geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah. Papada geus jadi kiai. Wow, barotang pelukan. Alhamdulillah. Kumaha cerita nu alhamdulillah urang bisa magahan ngaji kieu. Geus wah geus ulah kabalik teh cenah. Mun naon karang meuli hulumbe. Langsung diopor masa kalia. Oh dah. Diangsongkeun kadinya 2 ulumbe 2. Dahar barang. Kan santrina teh neuleukeun memangnya hulu beak gitu kan. Santri nu mawaanana pasti ceukna ceuli da wae. Kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok. Ayo dar. Wah itu polona. Mungguna ceukna ieu. Inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu. Tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong cilina mah moal di dahar meureun nya bagian urang mawaan geus teh ngobrol teh endahan nawaran teh cilina teh ngeunah aduh cak santri ditawarkeun celi dah oh ieu urang impuk oh bener biak de celina geus beat tempel badi teh kan teh loba ieu loba dagingannya meureun daging eta mah henteu. Tah ieu teh dagingna teh dibelahkeun, dibalikeun deui. Oh, daksan teh teh beak kabah. Ujang urang ge. Nyana di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh. Sini toel urang teh kebagian sakit. Geus diintip ujana baru uprek teh atuh dahar sono pantal mah. Dahar sono babaturan di pondok atuh bari gegara di kiai. Oh datang ka dinya. Lain sadahar-daharna pantama sono
gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal berarti urang kebagian letah dua urang dua bantu geus pikiran we Ustaz dibukakeun dikitukeun dulu tah letahna tah lagi ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang. Aduh orang kebagian caina caina diangkat arah nasi tah Gus Dur balaina naon nyana mah kos kitu tah di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai parlit murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka pelit kita pan murid ka guruna eta diparlit kabeh ge beak kabeh jeung cai-caina teh tah eta Gus Dur bisaan murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae kurasaan pelit jadi teu ngadoakeun bagus tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawa anda atuh pasingkeun yang mawaan yo urang lamun ngadahar kadu teh eta ulah deuk beagum kabeh ieu bapan si eta mah si eta mah jurig ngadoakeun teu beres jurig ngadoakeun teu beres eta mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh tek ugaledeg gitu ujak aingan sakali cak meng itu mah datang ka kuari larang sadang hirupna nya kos itu ujang baturan saeutik-eutikan wayahna geus atuh urang mun kado tah oh ieu nu mawaanna saha ye 3-4 nyamplung mah dikeun urang ngadahar ulu embe oh atuh ai letah-letah naon bikeun gitu bawaan tah ka ditu tah aya keneh tani bawaan keneh nya geuna pelit jadi teh tah eta jadi eta sodakoh teh sodakoh Masya Allah nyat taman urang sodakoh nyat taman urang teh jadi kumaha ge be eta kodongeng Ki Asad kan Ki Asad eta kapan murid